Widang Wilujeng Nyakseni. Bismillah menjadi sekar pinutur, hamdalah menjadi sasak nara sakti kemuja kanu kawasa. Ihin dinasti Anjar Pinangi, kiwari nyata kabukti, jejak kagana pertentang sejenya ning wada jatana pas Sunda. Kalayan bila, ayu iringan wa abdi jeung kabukti prosesi pangbagia, isim kuring sakara kancang, Dimas ada entertainment Sumedang, dianggap pangbagia. Saja Ika Wita. Gusti aku geus pake anak wae. Kasih sakana. Laki teh bunga dina danget ieu kabagean kapapancen pikeun ngabageakeun hidup. Tapi keheula kasih saacan aki pumagu rak ngarampayak. Aki rek sanuk-sanuk heula. Aki rek ngaraja heula kasih. Sakadam. Pun sapun kan bahagung kagungan pun payak pun jeleg ngadeg pragumelar pangawasan di langit pating kaletim dunia pating kulisik mulip di alam lahi. Mari puji syukur kayang agung kecapda alhamdulillah. Mari puji syukur kayang agung kecapda alhamdulillah. Alhamdulillah seribu kali. Raja bunga raja bunga maring Allah. Dina anu wening dina rasa nu rumasa, dina hate anu masket, dina iman dina Islam kitabna Quranul Karim Muhammad ya Rasulullah. Allahu Akbar. Sakitu raja aki kasih. Budi palaraya di duka lancaran, budi palaraya di duka salamatan lahir untuk makan nikmat. Kancau ya kan, juru baksa, sorah gerak kapayu, gerak pakai aku neta nukase picura. Lu dia.
domba nini iye alah alah Gusti Nu Agung sok ngarenaheun kasep ari ke aing ngadenge suara kenang blakutak blakotik teh Gusti Nu Agung Gusti nya meni bagja ieu aki poe ieu sok sanajan aki teh sabener magala leumpeur wae Allah itu kerasi ini tinggalin keheula saacan duluikeun ieu teh laku lampah aki kahareup berenya urang gerohan heula sini dia ini di mana sini ini Aki siap Allah eta sorana mah geus aya geura urang papagah siap sok nini kadinya geura nyarita ayeuna mah moal walau nyarita karunya aki alah Gusti Nu Agung sieun didelekan aki nini ya cinak nama urang teh bunga bagja selaras pisan sok sanajan tadi isuk turun hujan bener mudah-mudahan aki ngadoa sing jadi hujan barokah pikeun urang sadayana keluarga besar sing lungsur langsar leres pisan ini nya kurang doakeun ya ieu kedua mempelai dinungke ngajatuh keramina sing dijadikeun keluarga anu sakinah sing mawadah amin sing warohmah amin sing bisa mere maweh kasasama contohna lamun aki kahareup tah sor kadinya geura berean aki oge urang doakeun kumaha aki sing jadi YouTuber anu viral Allah itu geura sok sieun tercemar terkenal maksud teh urang silaturahmi ki urang silaturahmi sok sanajan urang teh cenah ayeuna teh nyawa nya sakedeung tapi aya istilah tak kenal maka tak sayang cenah kitu Pak Haji betul prung kadinya haturan Bapak yang ibu hanya sor kadinya di kahar alah Gusti Baku alhamdulillah rabbil alamin itu geura sakit karene asa kebala lageurna di dieu mah alah karena ih leres nu kasep teh Gusti Baku
gelis. Deh Deni percaya cek aki ge di dieu masa kieu dareh dena Nyaan wae. salarai kanu ibadahna di dieu mah nya ayu urang soloyong kahareup ayu urang kahareup teh tinggal isor teh kudu dihidengan Leres pisan aki. alah Gusti Nu Agung Nini Kumaha? ulah loba ting sempal kapiguyon Betul jalaran ieu ieu teh nu siangnya. laras pisan ieu nu kasep parantos rawuh baris diistrenan sakedap deui bapandangi boge pangintennya parantos siap ieu teh tangtosna urang saja pakaula deula kaduga keneh sareng kenek dua reng kenek magera wayah kieu mah Pak Haji ku cai-cai kopi-kopi olah ngareunaheun geura eta pung kadinya dayangan ya cai-cai kopi salajeng lah kumaha walah dipencuk dengan gak eta kadinya salayong walah alah eta tamplang gitu sulit teh Wilujeng rawuh kapanganten sakalian kacelon panganten pamangget kali rombongan hatur kembang tawis pangbagea balati sawening ati pedasnya cas menabeng ras hiap-hiap bagea tawis panampian hidup anaking tanda kamemet tanda kadedeh tawis asih tika kasih tanda tresnakanya sumangga gerak kalungkeun eta mangle tawis pangrungrum hate perseka kabersihan mana haturan
haturan wilujeng sumping ka calon panganten pamaget tutut gunung keong remah sumaga geragek cali. Salajengna calon panganten pamaget digandeng dilinggihkeun antara pidi cadak ke tempat anu parantos disayogikeun. Keluarga besar di calon panganten pamaget sumaga haturan wilujeng lenggah sing raos mana sumaga biasa ngaligihan di tempat anu parantos disayogikeun. Oke tengirang rasa hormat sim kuring kanggo ka para panitia supados ngabantos panginten kondisikeun tempat anu baris di salikan ku keluarga besar. Waroh